Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu sareng disunatkeun naon ta'minun maca amin. Ai qaulu amin tegasna maca lapad amin bitahfifi kalawan dibaca enteng tanpa tasdid. Wal maddi sareng ayeuna kalawan panjang wa sunna sareng sae naon ziyadatu rabbil alamina nambahan lapat rabbil alamina akibaha dina ngiring-ngiringan Fatihah atanapi satos Fatihah el Fatihati tegasna maca Fatihah walau kharijah sholati jeung sanajan dina luareun salat bada saktatin latipatin sabada eureun anu sakedapan malam ya talapad dina salagina can ngucap si jalma atanapi musolli isyai'in wiji perkara siwa robbik pirli salianti lapat robbik pirli wa yusanu sareng disunatkeun naon al jahru tarik bihi kalawan maca amin fil jahriyati dina salat anu bangsa tarik hatta lil makmumi sahingga pikeun makmum li qiraati imamin karena babacaan imam tab'an karena arah-arah anut lahu ka imam wa sunnah sareng disunatkeun li makmumin ka makmum fil jahriyati dina salat nu bangsa tarik naon ta'minun maca amin ma ta'mini imamihi sarta maca amin imamna si makmum yen sami'a lamun nguping itu makmum qiraatahu kana maca Fatihah kana maca na itu imam li khabari syaikhaini kulantaran aya hadis dua guru Bukhari Muslim iza ammana di mana-mana maca amin sal imamu imam ay aroda tegasna ngarepkeun imam at-ta'mina kana maca amin pa aminu mangka maraca amin aranjeun kabeh bainahu mangka saestuna kalakuan man ari sahaja mah wafaqa anu aya ngakuran naon ta'minuhu maca amina man ta'minal malaikati kana maca amina malaikat gupiro maka bakal dihampura lahu karitu man non ma perkara takodama anu tos dipayun ma min dan bihi tegesna dosana itu man min bayaniyah makcalakeun ma walaisa sareng teu aya talana pikeun kami non ma perkara yusanu disunatkeun yusanu adu disunatkeun fihi dina itu ma naon nego payusanu naon taharro muqaranatil imami bener-bener ngabarengana imam bener-bener ngabarengana imam ila hadza angin ieu maca amin wa dalam ya tapik jeung di mana-mana teu ngakuran lau kaitu makmum non muwafaqatuhu ngakurana itu si makmum amana mangkayana maca amin itu makmum akibat ta'minihi dina saatos maca aminna itu imam wa in ahara jeung lamun ngahirkeun sa imamuhu imamna itu makmum ani zaman tina zaman atanapi tina waktu minal masnuni tina anu disunatkeun pihina itu zaman naon at-ta'minu maca amin makmul isi maf'ul kan biasa nu boga fa'il maf'il kan loba jaidun dia lamun tina eta mah isi maf'ul isim fa'il ngan ngaranna lain fa'il makmul al masnu eta al maf'ul isim maf'ul ta ataminu eta jadi maf'ul naon ataminu maca ayeuna amin amana mangka maca amin sa'al makmum jahron bari tarik wa amin jeung hari lapad amin eta ismu fi'lin isim fi'il bimana istajib kalawan makna istajib hartosna muga ngaijabah Gusti
Mabniun nyaeta anu diadegeun alal fathi kana patah. Wayuskanu sareng sok disukunkeun itu lapat amin. Menang amina, menang amin. Indal waqfi nalika waqaf. Farun ari ieu eta hiji cabang. Yusanu disunatkeun lil imami pikeun imam. Naon ayas kutta ayana kitu eureun atanapi jempe itu imam. Bil jahriyati dina salat nu bangsa tarik bi qadri qiraatil ma'mumi kalawan kira-kira babacaan makmum al-Fatihah takana Fatihah. In alima lamun uninga imam annahu sayyuna makmum eta yaqra'uka bakal maca makmum kana Fatihah. Yaqra'uha maca makmum kana Fatihah pisak tatihi dina ayeuna jempena imam. Kama sakuma perkara huwa ari itu mah eta dohirun tos dohir. Wa yastagila sareng aya nyibukeun itu imam pi hadis saktati tina ieu ayeuna jempe biduain kalawan doa au qiraatin atanapi babacaan wahia ari itu qiraah eta aula langkung utami. Qala tos ngadausa syaihuna gurang sadayana nyaeta Ibnu Hajar. Wa hina idzin jeung dina nalikana ayastagilla wayadaru mangka ayeuna dohir naon annahu sayyuna imam eta yuroi ngaraksa imam at-tartiba kana tartib wal mualata sareng kana tuluy-tuluy bena antarana itu qiraah wa baina ma sareng antara perkara yaqrauha nu maca imam kana ma bada sabada qiraah faidatun ari ieu teh hiji faidah. Yusanu disunatkeun naon saktatun latifatun ayeuna eureun atanapi jempe anu ayeuna sakedapan biqadri subhanallah kalawan kira-kira maca subhanallah baina amin antara maca amin wa surati sareng maca surat wa baina akhiriha jeung antara akhir surat wa takbirati ruku'i sareng takbir ruku wa baina tahrumi jeung antara takbiratul ihram wa du'ail ibtitai jeung doa ibtitah lagam pasaran kieu. Wa bainahu jeung antarana doang ibtitah wa baina ta'ud jeung antarana ta'ud lagam guru kieu Kang Amas. Mun pasaran wa bainahu jeung antara ta'ud wa bainal basmalati jeung antara basmalah. Basuna sareng disunatkeun kagok tu deui nyambung lah. Naon ayatun maca ayat sakitu sakedeung teuing. Partaro mangka langkung seueur wal aula jeung ari anu leuwih utama eta salah tilu ayat badaha sabada Fatihah badal Fatihah tegasna sabada Fatihah. Wa yusanu sareng disunatkeun dihareup liman pikeun jalma qara'a anu maca man kana itu ayat min asna'i suratin tina tengah-tengah surat naon yusanu naibul baina ya naon al basmalatu maca bismillah naso anu tos nganas alaihi kana itu yusanu sa asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa yasuru sareng hasil naon aslu sunati asal sunat bitakriri suratin kalawan ngebolak-balik surat wahidatin anu sahiji fi rakaataini dina 2 rakaat wa bi i'adatil Fatihati jeung kalawan ngabolak-balik Fatihah ilam yahfad lamun teu apal si jalma weroha kana lian Fatihah wa bi qiraatil basmalati jeung kalawan maca bismillah la bi qasdin henteu kalawan neja teu hasil sunat kalawan neja mun dipanjangkeun ma'anaha kana saestuna itu basmalah teh eta allati perkara hiya ari anu itu lati teh eta awalul Fatihati kawitan Fatihah wa suratun kamilatun jeung ari maca surat anu sampurna haitsu lam yarid dina salaki saayana kira-kira teu kalaku dina sakira-kira teu kalaku naon al-ba'du sapalihna maca sabagian surat naon al-ba'du maca sebagian surat kama sakuma perkara fi tarawih dina ayeuna salat tarawih eta afdal leuwih utami min ba'din tinimbang ayeuna sabagiana surat anu sanesna tawilatin anu panjang wa in tola sok sanajan ayeuna panjang itu ba'du ba'din wa yuqra'u sareng dimakruhkeun naon tarkuha ninggalkeun surat riayatan karena arah-arah ngaraksa liman pikeun jalma au jabahat nu ngawajibkeun man kana surat
wa kharaja sareng kajaba bi ba'daha ku kecap lapad ba'daha cek tadi ba'daha naon mah perkara law qaddama lamun ayeuna ngaheulakeun si jalma kana surat alaiha tinimang Fatihah pala tusabu mangka teu dihitung-hitung itu surat bal yukrahu balik tadi makruhkeun naon dalika itu surat itu takdim no itu naon dalika itu takdim ngaheulakeun surat wayan bagi sareng peryogi naon Allah yaqra'a ante ayeuna ulah maca si jalma tanapi musori goerol Fatihati kana salian Fatihah diharap kita diharap paina ala yaqra ulah maca goerol Fatihati kana salian Fatihah sahaman ya paina sahaman jalma yulahin manus ayeuna pepeladan mantina itu goerol Fatihah lanan kalon pepeladan juga irunu ngarubah itulah nan almana kana makna wain ajaja jeung sanajan apa si jalma ani ta'lumi tina belajar li anahu kana saesuna man yulahinu eta kalamu ayeuna nyarios man bima ku perkara laisa anu sanes itu mah teh tabi Qur'anin kalawan Qur'an bila daruratin kalawan teu madat teh darurat wa tarku surati jeung ari ninggalkeun maca surat eta jaijun meunang wa muqtada kalamil imami jeung ari pamastina dauhan Imam Haramain eta al-hurmatu haram hukumna. Bismillahirrahmanirrahim salajengna wa yusanu ta'minun wa yusanu sareng disunatkeun naon ta'minun maca amin sunat urang teh maca an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kersaha sunat amin teh keur nu maca Fatihah erek keur salat rek keluareun salat ketika jalma maca Fatihah sunat maca amin rek keur salat rek keluareun salat naon sababna teu bat ayeuna kitu amin dihususkeun ayeuna tina surat Al-Fatihah mun naon atuh surat lain tungtungan ku amin tah eda sebab surat Fatihah mah li syarafiha wastimaliha ala doa kulantaran mulyana surat Fatihah jeung deui surat Fatihah mah jero-jerona ngurung kana doa ihdinas siratal mustaqim mugia Gusti ayeuna nuduhkeun ka kami jalan anu ayeuna lempeng tegak lurus mata dispesialkeun da isina ayeuna doa ta sunat ayeuna maca amin tegasna maca ayeuna amin kumaha macana bitahfif wal mad dientengkeun dipanjangkeun maksudna tahfif teu ditasdidan mad dipanjangkeun waladdallin amin amin jadi teu amin itu kita nu alusna gitu amin biasa kurang dipake terus deui lamun ayeuna cekna sarana mah bisa wae dikosor amin menang amin wa kia tasdid maka si cek sebagian mah dihikayatkeun ditasdid jeung dikosor berarti amin awil mah di atanapi dipanjangkeun berarti amin tak kabeh manana eta qasidina ngamaksud ninja maksudna supaya dijabah kabeh lah erek amin hiji dua amin tilu amin opat amin eta kabeh ge manana hinairina qasidina
Nah, maksud supaya dijabah doa gitu, doa. Mata cina batal salat lamun ayeuna teu ngamaksud nejah. Teu maksud naon-naon cenah batal cenah kitab tupah. Tapi pas orang maca amin teh nejah ngaminan ngaminan supaya doa orang nu Fatihah teh dikabul ku Allah eta cenah. Jeung sae cenah lamun ditamahan ku Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin ya mujibas sailin. Tapi dikawari dua orang keur salat paling lamun keur doa biasa. Amin amin ya Rabbal Alamin sapli nadomkeun wa'fu anna waqfilana. Mana tenan bagus-bagus saja saya ketika doa tuntungan ku amin tambahan ku ayeuna Rabbul Alamin. Akibah satos maca Fatihah. Jadi sunat maca teh ketika jama maca Fatihah atanapi ngupingkeun jama maca Fatihah. Termasuk oge aya ayeuna nu ngadoa sunat maca gitu. Mun doana bener gitu. Sok sanajan wareun salat aya jama maca Fatihah waladdallin amin atanapi aya qori wahna teh maca Fatihah tuntungan salatna amin. Ba'da saktatin natipa sabada ayeuna eureun anu sakedeungan. Jadi ulah langsung antanaim wa maghdubi alaihim waladdallin bikodi subhanallah cek sarahna jedana subhanallah amin jadi ulah kieu dolin amin samret mah. Jadi ayeuna ba'da saktatin latifah reun heula kira-kira subhanallah kakaradar amin. Ta eta sunat teh malam ya talapat bisain salagina can maca perkara can maca doa nu liana can kaselangku naon-naon lintang ti ku robik pilih mah teu naon tapi lamun salian ti robik pilih ulah waladallin robik pilih mah keur imam cek imam teh keur ngomando teh robik pilih subhanallah kira-kira amin. Lamun tina salat Jumat mah eta teh kompak aya jeda ngeunaheun lah paling barudak mawa kacau. Cekna sarana cenah yustasna minat talapud bisyai'in at-talapud bi rabbik pilli. Dikecualikeun tina ayeuna ngucap teh ngucap hiji perkara tepang teu meunang. Anu geus tuntung Fatihah teh kan teu meunang diserang ku babacaan naon. Tah ieu mah dikecualikeun cenah ku Rabbi pilli la yadurru cenah eta teu naon. Sabab aya hadis anu sae. Naon hadisna Kanjeng Rasul cenah satos ayeuna upami ayeuna dibacakeun waladhdallin osok maca Rabbik pilih amin. Sok cenah Kanjeng Rabbik pilih amin. Malahan cenah cek pidau Syekh Ain Sin mas Ain Sin tanya deh. Saha Ain Sin? Lamun Romi mah memromli mun Ain Sin. Hah? Ain Sin saha? Si bermalesi jika nate meren gitu. Pariogi cenah ayeuna lamun naman si jalma kana sang Rabbik pilih teh wali daya wali jamil muslimin sami eta ge lam yadur gak apa-apa lebih halus.
Rabbik pilli wali daya wali jamil muslimin gitu. Amin gitu. Atanapi ayeuna amin Rabbik pilli wali daya wali jamil muslimin eta teu naon sami cenah. Teras deui disunatkeun al jahru tarik bihi macamina sunat ayeuna tarik dina hati teu harewasan kadenge lain kudu gogorowokan. Amin gitu. Erek posisina sebagai makmum atana pilihan makmum mun imam sunat tarik lamun ayeuna makmum sunat tarik lamun posisina salatna jahriyah anu sunat ditarikeun teh magrib isya subuh pan sok digarenteskeun keur mah maca Fatihah maca suratna tah eta sunat. Amin. Jadi amin mah tergantung salat lamun jahriyah salat nah sunat dijahakeun mun sirriyah bahwa jeung asar disirkeun eta launkeun cukup supaya kurang teras deui ayeuna kitu hatta lil makmum sami makmum ge kulantaran turut ka imam maca amin tarik makmum ge maca tarik leuwih halusna bareng gitu. Mata eta fungsina Rabbik pilih teu keur ngomando supaya ayeuna makmum jeung imam bareng sebab ketika bareng kada hareup dihampura dosa didoakeun ku malaikat. Wa sunnal imamumin disunatkeun keur makmum tina salat nu bangsa tarik taminun maca amin. Imam sunat maca amin. Makmum kumaha sunat sami gitu. Ta sunatna ayeuna si makmum maca aminna teh mun salat jahar berarti maghrib isya subuh maha tamini imam bareng jeung maca aminna imam. Cek imam Rabbik pilih amin dua orang jarang kadareng itu teh imam teh maca amin padahal eta sunat imam teh maca amin bareng mun bisa. In sami'a qira'atau kitu oke lamun si makmum ayeuna ngupingkeun sok babacana imam kadenge maca Fatihahna eta kakara barengan pas Rabbik pilih amin kumaha mun teu kadenge mah teu sunat taharep tinggal munting naon teu sadar manehna jadi imam ngabetem we urang ge pernah kitu ngalamun. Aing pernah di dieu salat beres asik aing beuting ngomong kita tadi dempet ngalamun beureun kitu aneh. Kita cenah naon asik eta. Sabab aya hadis ayeuna Bukhari Muslim di mana-mana ayeuna imam maca amin aminan cenah kadina sabab ketika ayeuna jalma ngabarengan ngakuran maca aminna jeung ayeuna kitu maca aminna eta jalma bakal dibarengan ku ayeuna malaikat. Mun jalma maca amin bareng jeung maca aminna malaikat dihampura cenah dosa ayeuna dosa anu geus dieulah eta. Walai salana mayusan upi taruh mukona dawuh di cenah munggu kami mah perkara anu kacida disunatkeun mukorona teh ngabarengan bintang ti pan ayeuna kitu ka imam mah heulan teh meunang ngabarengan teu meunang pan gitu kan ieu-ieuna cenah jadi bareng maca amin mah teu justru aus gitu. Kan tinu lain mah teu meunang ngabarengan milaan teu meunang.
cekna ayeuna di syaikhon idza qala imam ketika imam maca ghairil maghdubi alaihim waladdallin baca sebanyak amin. Nah, jadi sunat orang ngabarengan ayeuna maca amin jeung maca amina imam. Cek nasarani cek sejamal romri mah pancek tadi lancang kali kita mana? Oh iya harapna. Kepaina man wafaqo pan eta aya wafaqo ngakuran. Tah maksudna ngakuran dirinya naon? Jadi cek sejamal romri maksudna wafaqo teh di zaman dina waktuna. Jadi waktu imam maca amin, urang maca amin teh bareng jeung waktu maca ya amina imam. Wakila pi sifat, aduh lain cenah sifatna. Minal ikhlas, sing ikhlas sing pas maca amina, cenah bae teu akur ge. Aya nyebutkeun kitu. Cek tadi ayeuna maca amina malaikat saha? Malaikat hapadoh. Sama malaikat hapadoh teh. Malaikat hapadoh teh nu ngajaga awak urang. Ngaraksa urang. Matak ayeuna ngaurang teh aya bong-bolongan, irung, ceuli, bujur. Tapi sok nepikeun kaki wari can pernah urang kaasupan culungu kersare, can pernah. Atau nepikeun irung orai henteu. Sabab aya malaikat hapadoh. Jadi ku Allah didesain awak orang seperti ceuli aya teh ceuli teh pahit ka cina bisa percaya sok asa mata karma bau ceuli nya pahitnya bang mata tiap nu rek asup teh terjadi di kalangan eta cenah sok aya cina kadang bisa pajarkeun Allah teu kawasa gitu jadi ayakeun hiji dua mah mata kono mindambi jadi dosa-dosa dihampura ae minas sauget dosa leutik jadi dosa-dosa leutik urang ketika amin urang bareng jeung imam dihampura tapi cek Ibnu Subki mah nah kitab Asbah wan Nadohir termasuk dosa gede cek dosa leutik dihampura dosa gede dihampura aya deui cek Syekh Jurjani ari cek Syekh Jurjani mah dosa nu kalewat jeung dosa anu bakal insyaallah dihampura rupa-rupa tapi nu kuat eta dosa leutik wa dalamnya tapi lahu muwafaqatu di mana-mana tengah Quran si makmum tengah Quran ayeuna kitu kasih makmum teh naon muwafaqatuh ngakurana si makmum ka imam amana akibat takmini maca amin wae cenah si ayeuna kitu makmum satos maca amina imam barang ayeuna an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin didago-dago meh bareng jeung imam pan ganjaranna gede ku maca si keheta mun kitu mah geus kurang siap teu nanaon amana akibat taminihi maca amin ayeuna kitu dina satos maca amina imam jadi ada gua heula ima lamun panjang kapisah sina tolal pas lu cek sarahna direk we ngamina didago-dago usilah kakara amin pohona tawuran amin geus eta wa in akhara imamuhu lamun aya ngahirekeun imamna si makmum tina waktu disunatkeun maca amin aminan wae cenah si makmum ayeuna kitu kalawan tarik nyeta biasana kan ayeuna geus robek pilih gitu geus waladolin teh robek pilih amin ieu didadoan teu wae cenah tah cep di dieu ayeuna ngahirkeun maneh lila wae lila teuing geus kurang siap aminan wae cenah si mau bari tarik amin bae
Anggar sunat jadi eta mah erek bareng syukur teu bareng ge tetep disunatkeun urang medap ngadenge babacaan Fatihah. Disunatkeun macam itu nu ngadenge atau nepi maca Fatihah. Termasuk oge cek sarana ida lam yu'min al imam aslan temaca amin cenah si imam teh sama sekali ngabet teman geus waladol teh tetep eta ayeuna makmum disunatkeun maca amin ulah ditinggalkeun. Ari amin teh isim fiil lain fiil isim tapi isim fiil ari isim fiil teh isim tapi menyerupai fiil gitu. Nah ari fiil kan sok amal gitu. Tah ieu ge isim boga ayeuna kitu sok amal dina pada ayeuna kitu sok aya amilna. Eta sok disebut isim fiil. Mata pribana istajib mugia Gusti ngaijabah kana doa urang sadayana. Pan amin isim fiil sama dengan istajib kan eta fiil amar gitu. Lapad nama ayeuna isim tapi kulantaran amin sama dengan istajib maka disebut deh isim fiil. Isimna amin fiilna istajib disebut isim fiil. Amin. Dibamdikeun kana patah rek amina bohna teh amina atarapi terkadang sok disukunkeun cenah ka waqaf amin. Cekna sarana cenah sina teh lain keur tolak. Lain keur tolaknya biasanya kan orang mah lamun istajib mah bibana tolak teh menta. Istajib muga ngaijabah Gusti ka doa urang sadayana. Tapi cekna sarana sinu mulai satri tolak lain keur tolak cenah. Wa inna ma hiya muakkadatun eta masin mah keur penguat wa mana ajib mana teh ajib buga ngaijabah Gusti. Oh jadi istajib dirinya teh sama dengan ajib, amin sama dengan istajib sama dengan ajib. Iya berarti ajib mana nurutan walan urang ajib buga ngaijabah Gusti maksudnya teh penekanan supaya doa orang teh dikabul ku Allah matap make sieun gitu. Jadi sininya lain kata lapan wasinu istifna isibani jama'ani litolabin soyrotin bijani kadati kodun badau taslimu sualum kastah barol karim kan gitu ya kuluma mana sih ayat tolab soyruro wisdan gitu jika wayas taski jeung wayus tasko gitu wayas taski gomamu jeung wayus tasko lamun yustasko bisa wae sindirinya teh dijieun sin soyruro ingat itu na wayustasko yang dijantenkeun sairah teh dijadikeun jadi wayustasko sareng dijantenkeun sisiraman naon algomamu mega teh hujan. Jadi si hujan teh ku Allah dijieun ayeuna tempat urang cubar cebor mani nginum nyebor pepelakan eta lamun sin bebeuna sairah lamun ayeuna wayustas matak tiba pamit lepat mah digentur teh wistas teh genturnya pun wistas kakonya genturin wistas kok sabab memeh nage dimajulkeun tan halubi yang uqadu watan par watukdo kan eta di majul tukdo bil hawa watu nalu bil terjemah tak da aku jeung ayeuna kalam memeh. Tapi aya eta teh lamun tina ijazah mah wayastas. Berarti mun wayastas ki mah ayeuna naon? Hah? Heuh meureunnya tan halu mah. Lamun kadinya nama. Jauh teh jika tan halu. Ieu mah ngamanan sina berarti meureun tolab jiga nama meureun. Jadi wayastas sareng ayeuna kitu ketika nyupri
Wayasaski logo mau jadi payungnya. Wayasaski sareng ayana kitu nyupri sisiraman non album. Wisdan bisa wisdan. Wayasaski sareng ayana kitu berkatlah gomam jadi urang teh bisa ya saski gitu. Aku mah nyal. Penting intina mah baroga LH teh susah tergantung orang bikinna mana lah. Jadi kadinya. Jadi cenah sina eta lain kertas lah cenah. Abi teh. Pati parun. Disunatkan ke imam ayana jempe na salat ayana nu sunat dijaharkeun kira-kira ayana macana si imam kana Fatihah lamun apa si imam yang si imam bakal maca Fatihah ku maneku jempe na gitu. Raya. Sudah ke imam ayeuna jempe aya pada amin teh pada amin tah. Waladhdallin rep jempe. Gitu. Maksudna teh cenah ayeuna supaya geus amin cet jempe. Ulah kakang surat entong. Surat teh kitu. Kurang sabtu parake biasanya lamun jumaahan eta bagus tak top. Paladalin senyap heula set. Tah eta sunat eta. Lamun boga keyakinan si imam bakal maraca Fatihah. Pan biasa pas baca itu lagi makmum alhamdulillah rabbil alamin keun nyantepkeun gitu. Biasa masih bisa pengalaman. Hah? Biasa masih bisa pajarkan pengalaman sih mau terawih. Ulah hiwatuing we. Biasa juga itu biasa. Itu biasa dong. Biasa titip asina urang masuk. Ai sakereung gitu. Heuh, atuh mah atuh lila. Sunat kan kira-kira beres mau maca Fatihah. Oh gila. Sangat ngalamun. Tapi cina lain ayana jempe tina babacaan. Tapi maksudnya jempe teh si imam nyibukeun ku babacaan lainna gitu. Lain hakikatu sukut jempe gitu. Orang seteh atuh maca naon we urang mah cenah gitu. Dare atuh rek subhanallah atuh. Subhanallah atuh nepi astagfirullah rek la ilaha illallah teruskeun deui. Eta lamun salat jahriyah. Salat Jumat. Maghrib bisa subuh. Kumaha lamun salat siriyah luhur asar. Palayas kutu ulah ada kerma tekadenge kumaha hese langsung. Jadi lamun disunahkeun teh lamun apal sing jempena teh bakal ayeuna kitu si mampu maca Fatihah gitu. Lamun apal mampu moal maca Fatihah mah lam yusanu lau sukut sunat cenah. Nyati ngatempo we. Tapi dari orang sok maraca komodo kan urang atuh ajengan unggul lamun Jumatan kan haji ose udah sok maca tak sunat ke orang kadengina. Wa yasil tagila bi hadis sakta biduain atuh kumaha jempe eta si umpan jempe cek tadi oge lain hakikatu sukut tetep sibukeun ku doa babacaan eta langkung utami cenah daripada jempe sama sekali. Ngadawi Ibnu Hajar cenah mata cenah jelas pisan si imam kudu ngarasa kana tartib jeung tuluy-tuluy antara ayana maca jeung ayana kitu antara perkara anu maca imam kana eta perkara sabada eta qiraah. Jadi kudu nya tartib gitu. Kita diberi jeda gitu.
yang mualatan ari kitu mah de sian kuduan zikir eueuh kokosong gitu kurang lain jempe teu jempe faidatun yusanu saktatun latifah disunatkeun ayeuna jempe anu sakedeungan latifah lembut kira-kira subhanallah antara amin jeung surat. Hari tadi memberi kesempatan si imam TK makmum supaya maca Fatihah hari ya mah ayeuna jempena teh antara amin jeung surat. Waladzallin amin jempe subhanallah kira-kira sakit terus. Oh iya berarti nya tadi mah jeung Fatihah supaya memberi kesempatan. Berarti jarang dipakai ya nurmanya ieu sok dipakai mah. Mana tuh? Contohnya cina maksudnya cek tadi kan dir atau bacaan cek nasara masih kan memehna imam teh cina maca ayeuna surat sampai ayeuna surat anu rek dibaca cina lalauna terus engke pas ayeuna der bari dijaharkeun disampurnakeun cenah aya ti awalkeun kaberes jika kitu cenah urang rek maca wadduha urang teh wadduha nu jero hate teh karek tesir pas kira-kira cukup lah gitu geus maraca beureun cenah ayeuna kana Fatihah ada gitu. Tah sunat ayeuna jempe kira-kira subhanallah waladzallin amin waladzallin eureun heula cek tadi oge ulah langsung amin eureun deui heula jempe Bismillahirrahmanirrahim wadduha tawi gitu atanapi baina akhiriha wa tabati ruku antara akhir surat jeung takbir ruku urang teh beres ayeuna wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits kalau kalian sukana tidak dikali subhanallah subhanallah akara Allahu akbar wa baina taharum wa iftitah antara takbir jeung iftitah takbir Allahu akbar dikali subhanallah jeung heula terus sudah iftitah Allahu akbar kabira walhamd wa bainahu wa bainal antara daieu jeung ta'ud wa sikamana sunnamin la syarika lahu wa minal muslimin ya bikari subhanallah terus a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim antara ta'ud jeung bismillah sami qori subhanallah ukuranna qori subhanallah jadi ulah langsung alusna sunat teu kitu teu naon teu jadi wae. Terus dari disunatkeun maca ayat ayeuna kitu. Sa ayat atanapi ayeuna langkung paling utamina 3 ayat. Jadi 3 ayat tah sanes Fatihah teh. Qulhu wa yusannu liman qaraha min asnain kumaha lamun ayeuna maca ayatna teh tengah-tengah surat dar langsung nyokotan ayat bahana teh naon we tama ayat tentang naon dipilih tetep yusannu al basmalah tetep disunatkeun maca bismillah tetep maca bismillah sabab ayeuna Imam Asy-Syafi'i geus ganas kana kawalna cek ayeuna Imam Syafi'i ayeuna eta tetep disunatkeun. Wa yasulu alusuna bitakriri suratin wahidah fi rakaatain. Nya teh cenah urang mah da napana ge surat eta kena si kulhu cenah. Kitu. Kumaha tuh geus eta ayeuna kitu bolak-balik teu naon rakaat kahiji kulhu rakaat kadua kulhu meunang sunat teu meunang teu naon rakaat kahiji kulhu rakaat kadua kul atanapi rakaat kahiji kul ya kadua kul ya bolak-balik meunang teu meunang santu meunang
Beda khilaful aula bukan yang terbaiknya, menang sunat menang ganjaran. Asal sunat. Sesanajan cek bahasa sarana mah walau hafidzah ghairuha, apa karena surat lain. Cenah aing meh teh kul we jeung kulu. Tetep cenah menang sunat. Atanapi ayana kitu bi adatil Fatihah ngabulak-balik Fatihah. Meureun teu apal surat. Apalna teh Fatihah we. Eta hasil cenah sunat. Sunat teh ku ngabulak-balik Fatihah. Waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Ilam yahfad gairah mun teu apal salian Fatihah nu apal ngan Fatihah we jeung Fatihah. Kalau teu cenah teu apal teuing kumaha datang geus cenah Fatihah we bolak-balik cenah mun teu apal salian Fatihah. Kumaha lamun ayeuna apal lian Fatihah kulhu teu sunah cek sarana. Aya surah al-sunnah bi'adatiha. Nah, li'anna syai'al wahid la yu'adi bihi fardun wa naflan. Sabab hiji perkara mah bisa ngadatangkeun kana hiji padu hiji sunnah. Piraku cenah Fatihah dipake nu hiji cenah keur fardu nu hiji keur sunat. Wah, riweuh. Pan apa eta nu lainna apa surat apa kulhu teh geus ka kulhu. Jeung deui supaya ayeuna teu nyarupaan ngabulak-balik rukun. Kitu mah rukun baca 2 kali kata cuman kitu. Eta nisbat lamun keur jalma anu apal surat. Lamun teu apal mah teu naon dibolak-balik. Ngan Fatihah unggul gitu. Apalna Fatihah unggul. Lamun apal surat nah kitu jeung surat teu hasil pasunatan. Wa bi qiraatil basmalah jeung ayeuna kalawan maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim kalamana salah. Jeung hasil asal sunat ku maca ayeuna bismillah. Urang teh geus waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar hasil. Nah, dengan catatan la biqasdin annaha allatiya awalul Fatihah. Ulah dimaksud eta bismillah teh awal Fatihah unggul kitu. Mun tadi sia tadi mana maca geus waladhdallin amin bismillah naon eta bismillah surat tuh urang lain Fatihah lain naon asil kudu kitu peutejan. Ku malam di seja ayeuna kitu awal Fatihah gitu teh hasil pasunatan malahan baltab dulu bisa batal salat cenah. Nah sahabat cek teh ngabulak-balik ayeuna rukun qauli eta mubtilun ngabatalkeun. Jadi sejana kudu bismillah surat ulah bismillah Fatihah. Wa suratun kamilah ari satu surat penuh, satu surat sempurna dengan katamat. Hayy sulam yarid al-badu anu ayeuna teu kalaku al-badu maca sebagian surat sakumaha tarawih eta leuwih afdol tinimbang ayeuna sebagian surat ayeuna kitu panjang. Sok sanajan ayeuna panjang suratna. Cek babarina mah maning keneh ayeuna sasurat beres daripada ayeuna setengah surat teu beres. Sok sanajan eta nu dicokot teh suratna panjang. Gitu. Kecuali lamun taraweh, cenah eta mah aya warid ti Kanjeng. Ari taraweh mah saena ayeuna ti Kanjeng teh di anna sunnah fiha al-qiyam bi jamil Qur'an. Baca sakali Quran bisa macin sunat mereka eta warid di Kanjeng teman matok di Mekah pan atau udah lanjut sini kamari puasa umroh mariung naon sakit ini mariung teh umroh deui cenah orang umroh dua kalian meureun
Gaya cina yang pamajikan nu anyar. Hayang we sing nyobaan cenah ayeuna taraweh di ieu. Ieu bakal kuat cekeun teh. Ari teh cobaan engke cekeun. Ieu bakal kuat. Nyobaan oh cenah we maneh paingan cek maneh cenah mah hareup teh juga bakal anjing kasar. Urukan juga diurang berarti. Langsung aja. Lujang gitu. Jika kegayaan so islami sih kayaknya baik dengan halus sih bagaimana anjing sana kal kuat ngomong bener cek mana hati cek sholat lo biasa wae kecepat orang sih ya mantara wae paling di lemur wae kadang juga henteu pada basana nyawi sih bagaimana niatan tarawih itu lumayan nyerian hiji gitu pada basana terdui sendiri gitu kapok jadi maning satu surat penuh satu surat sempurna daripada nyokatan ayat tapi ternyata ada sama ya ada orang biasanya lamun di kalangan mahasiswa atau di sekolahan sok guru nyokot potongan ayat boleh saja tetap cek tadi sunat baca bismillah ya dua nu penting mah baca surat gitu baca ayat maksudnya wa yukrau tarkuha ayeuna makruh ninggalkeun surat kumaha jadi salatna eta teu gaya pasunatan makruh ninggalkeun ayat maksudna teu maca ayat gitu syariati dina sholat jenazah mun sholat jenazah mah justru makruh tukur maca surat sholat jenazah wala dolin teh geus Allahu akbar kana sholawat tukur dituruikeun kana sholat justru lamun make surat sholat jenazah mah makruh jeung deui dina ayeuna salian teh sholat pakidu tahurain mun posisina junub jalma anu ayeuna teu bisa susuci lantaran dibui atanapi di penjara atanapi di borgol atanapi di talian kana tihang atanapi di pesawat bahna teh teu susuci ayeuna cai di mana matak lamun urang ini tan saperti ka Mekah aya nu nganjurkeun salat teh cenah salat dihormatil waktu kumaha ya teu kudu wudu ngan kodoan gitu balik akhirnya nyebutkan angis tayamum sebab soidan toiba aya ngamanan setiap anu aya di permukaan atau soidan toiba aya badu ulang ya tergantung urang dek milih mana danger dua dana ge ayeuna kudu di kodoan gitu. Eta cenah ayeuna teu make surat wapi geus salat ayeuna pake kitu da itu ngan ida kana junuban lamun junub gitu junub urang pasina keur junub ya otomatis kan urang teh salat keur kaayaan junub gitu tah eta ayeuna kitu ulah maca surat ulah maca ayat gitu geus karek apa wa kharaja beda maaf dulu kharaja bibadiha wa yukrau tarkuha makruh ninggalkeun ayeuna surat maksudna teh maca ayat sabab ngaraksa kerja mah nu ngawajibkeun sabab aya badu ulama nu ngawajibkeun maca surat gitu tah matak jaga-jaga urang mah dah maca we da sunat urang pikeun ka henteu kan mun mah andai kata henteu mungkin po jadi wae salatna wa kharaja bi ba'daha dikajabakeun ku kecap bada cek tadi teh disunatkeun maca ayat sabada Fatihah maca ayat tah dikajabakeun ayeuna ba'da sabada Fatihah kumaha lamun diheulakeun surat teh anu dibaca ieu mah geus surat ka karep Fatihah dibalikeun biasana Fatihah terus surat ieu surat terus Fatihah
eta palatusan teu dihitung suratna bal yukro makruh makruh nah atuh nuturkeun aturan kanjeng kitu nya ge dibaca kitu kan tibalik eta. Jadi ayeuna suratna ayeuna kitu teu dihitung-hitung berarti teu sunat teu diganjar makruh mah ayeuna. Wayan bagi ala yakroha ayeuna jeung peryogi ulah maca jalma anu sok nyalahan maca cenah metak ngarobah makna kana salianti Fatihah. Ya salir mana oh ya sholat dan Quran apa misalnya harsan Fatihah bisa jadi jangan nusak salah maca nanti ulah maca salianti Fatihah ulah maca nu lain berarti surat berarti urang mah teu mun maca surat teh salah wae geus pake geus itu ulah maca lah maksudna mana mau maca qul huwallah jadi qul hiyallah bohna teh yallah wahad jadi uhud bohna teh ka mana we si bibirna teh nyalahan wae tiap pokna teh teuing kumaha beureuh tah geus ulah maca kitu ulah maca surat kitu sok sanajan ayeuna manehna teu bisa ayeuna belajar sebab ayat jalma eta nu diomongkeunna ayeuna lain Quran heuh teu puguh mana tuh bila dorong kalawan ayeuna teh darurat geus eta mah ulah geus maca wa tarku surah jaid kumaha lamun urang teu maca surat boleh saja jaid meunang an ayeuna kitu cek dawuhan Imam Haramain mah haram mun ngahaja-haja mah ketika aya unsur kesengajaan mah tina fikih mah pasti ujung-ujungna batal atau haram hukumna kitu anggar gitu. Tah jiga ieu cek nasarahna ketika maca cenah ayeuna tuluy ngarobah makna bari eta ayeuna maksakeun yen ngarobah makna maca teh eta matak batal salat batal cenah salatna cenah kitu kurang dipaksakan apal macana teh sok salah maksakeun maneh maca surat salah batal cenah salat nah pan geus apal kitu sok ngarobah makna mun maca teh manehna teh dieuna teh beda ti nu lain bohna teh ya jadi batal kitu dang haja teh geus puguh apal hukum wa tusanu firraq atau ini Allah